Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ka wargi-wargi sadayana nu gemar kana wayang golek, seni wayang golek. Nah, ieu Abah bade ngajelaskeun tentang peralatan kangge ngadamu wayang. Tos contohna ta ieu ragaji, dog, sangat-sangat sederhana peralatanana ieu. Asta ieu bor, ieu mata borna. Da ieu kangge ngaageunganana ieu sapertos ieu tah lubang-lubang sapertos ieu kan kedah ngangge bor ieu teh. Da ieu peso aya 5 macem ieu. Kangge ngabakalan nu ageung, kangge ngadamel nu aralit ieu. Contohna ieu sapertos kangge ngukir tah ieu langkung alit nu ieu. Kangge ngukir ieu sapertos luk-luk pakung ngangge nu alit ieu. Tah sapertos kieu ieu bakalan nganggo peso anu ieu. Peso anu ieu terus ieu bakalan kieu jantenna kieu. Tah ieu sapertosna ngangge peso anu ieu. Abah bade ngajelaskeun tentang ngaraut bakalan sapertos kieu. Ngawitan kan kieu hoyong janten kieu. Cara-cara ngaraut ya. Contohna sapertos nyepeng peso. Ieu omat kedah kieu teh nyepeng peso. Nah, ieu jadi upami ngeureut kieu ieu lepat. Janten kedah jempol ieu nu kiri kedah ngadorong. Sapertos mukir. Nah contoh tadi sapertos didorong ku jempol kiri. Upami aya sapertos ayeuna anu ngeureut diuihkeun kieu tah tetep ieu jempol kiri kedah maen. Teu kengeng dilepas kieu bisi kalepasan ka dieu. Itu contohnya bilih aya wargi-wargi anu bade sangat-sangat minat belajar. Nah, contohna teh seperti kitu. Ya tiasa ngahubungi Abah, tiasa pesen pesona ge tiasa ya sakantenan diajarkeun ku Abah mangga. Teu aya biaya mangga asal kersa nongkap ka rorompok Abah nu ayeuna di Cikancung mangga insyaallah ku Abah dijelaskeun tentang pembuatan wayang golek. Ayeuna Abah bade ngajelaskeun tentang ngadamel wayang, cara-carana ngaraut anu supados teu bahaya kitu kan teh nya. Tah ieu sapertos ayeuna ieu Abah rek ngadamel Arjuna ieu. Tapi ieu mah da wayang alit lah, biada ieu mah ngajelaskeun tentang cara ngaraut. Upami ngaraut ieu saatosna dibakalan ieu ku ragaji sareng ku bedog. Nah, ayeuna kantun ngaraut. Nah, cara ngaraut yang anu raresna tah ieu teh kieu carana. Pesona kedah kieu nyepengna. Tah cara ngarautna oge ieu si jempol teh kedah ngadorong. Tuh. Kedah ngadorong. Janten upami teu ngadorong kieu bilih bahaya, bilih pesona lepas. Tah mangga pilih aya nu minat bade belajar tah cara-carana kieu engke Abah ngajelaskeun langkung jelas kieu. Tuh, jadi cara ngarautna sapertos kieu. Tah ieu pami ieu ngadamel
bade ngadamel leherna ieu teh didorong ka dieu. Tuh. Janten upami ngaraut ka payun kieu itu menghindari sapertos bilih kana panangan tah upami ngaraut kieu mah lepat upami digitukeun lepat sareng nyepengna ge kedah kieu tah dah kieu upami ngaraut kieu lepas teu aya tanaga makana ieu jempol anu kiri kedah ngadorong tuh. Upami kieu hungkul teu aya tanaga tuh. Janten tanagana aya di panangan anu ieu. Tah upami tos janten kieu tos ngarut kieu diutamakeun ieu kangge ceulina heula anu kedah jelas ieu. Gitu. Tah kunaon cenah ceulina dipayunkeun karna ceuli mah kan kedah timbul. Timbul ieu upami teu timbul engke pami ngadamel heula wajah heula janten si ceulina teu katinggal kitu. Tah ieu cara-cara ngadamel wayang sipatos jelas tah. Tah ieu panginten kan ieu bade di lubangan dari wayang alit ieu mah wayang alit disebutna teh wayang kaso panginten nya. Janten cara ngalubangan ieu upami wayang ageng mah ngangge bor. Tah upami nu alit mah cekap ku peso ieu didorong we. Tah kanu minat bade belajar diusahakan menggunakan pesona teu kengeng didorong kieu terus dicokelkeun. Itu lepat engke tiasa potong ieuna ujungna.
Tuh, alhamdulillah kan bolong. Tuh, alhamdulillah tos bolong ya satiasa ngangge peso ieu. Teu ngangge alat anu sanes deui. Ayeuna gaji bedog mah itu mah hanya alat bantu kangge ngabakalan. Tuh, tah sakantos kieu tuh ieu kan tos 80% janten lah gitu. Tah, ayeuna kan janten ya kantun ngukir. Tuh. Supados sami, tah urang tetep kudu ngagunakeun patlot. Biasa digaris heula supados sami. Tah, cara ngagaris ieu nu tilas patlot ieu tetep ieu kedah didorong ku jempol kiri. Tah didorong kieu tuh. Jadi ulah sampai ka peso dibalik kieu dikiekeun tah ieu lepat ieu. Ieu lepat tah nu leresna kieu. Tuh, ieu jempolna peranan gitu. Tah ieu sapertos ieu ye. Tuh, ieu kan kedah ka dieu tetep ieu jempolna kedah main. Tuh, ieu ngadorong ieu nu ieu tuh. Tuh. Pamingti dia mah ieu nu ngadorong. Tuh. Punten ka para ahli seni Adamah wayang sanes abdi menggurui ieu mah hanya hoyong ngabagi-bagi ilmu lah. Hoyong aya nu neraskeun bilih aya nu minat mangga kantun sumping ka rorompok abahyana. Da ari tiasa mah henteu ieu teh mung hoyong we lah ngabagi-bagi ka nu sanes kitu supados tiasa. Terus aya regenerasi lah, regenerasi. Terus ku usaha deui atuh ai sanes ku orang Sunda mah nya. Seni seni ukir wayang teh.
Nah, ini Abah bade ngajelaskeun saatosna di Raut Lemes kieu tah ayeuna kantun pengukiran. Kantun pengukiran ya digambar heula saperdos ieu saperdos jelas. Tah saparantosna digambar tah namanya ayeuna bade diteraskeun kana ngukir ayeuna tuh. Tah ieu sami ieu ge untuk pengukiran peso seperti nu tadi dijelaskan ku Abah ya, tetap didorong ku panangan nu kiri, ku jempolna tuh didorong. Tah ieu diuihkeun tetep tangan kiri berperan, jempolna tuh. Soalna pamit tanpa tangan kiri ieu moal tiasa tuh. Jadi tetep ieu kedah main jempolna. Tuh ini tahap pengukiran. Tahap dasar ya kami anu ngawitan belajar. Tah ieu seperti kieu ieu. Tuh. Ukir uluk paku ulah sampai ka di wah weh upami tiasa langsung sajalur. Nah, janten hasilna sae tuh. Jadi entong di wah weh terus dikeun ka dieu engke diadu di dieu janten kirang sae. Tah aya nu kieu, aya nu dikieukeun, tah ari cara Abah mah tetep ka dieu ka payun. Itu cara Abah.
tuh tetap kapayun pesona. Kieu tiasa kieu namun ieu menghindari bisi kana tangan gitu maksana gitu. Upami kieu kan langkung lawas micin ieu pesona. Tuh hasilnya kan maksimal sae. Nya walaupun ieu wayang alit gitu kan. Jadi nya katinggal lah ukiranna teh jelas. Jadi Abah ngajelaskeun upami upami aya minat hoyong belajar ngadamel wayang. Tah jadi ngadamel teh henteu langsung jugjug ka nu ageung. Nya dicontohkeun ku Abah ku wayang kieu we heula supados gampil karena kesulitan mah kesulitan ayana dina wayang ageung. Upami kieu mah ngalancarkeun lah. Janten kacekel ku pananganna gitu. Ieu mah khusus kangge anu diajar. Sanes kangge anu tos mahir sanes ieu mah. Kangge anu minat hoyong diajar ngadamel wayang mangga. Ieu contona ti Abah sapertos kieu. Soalna kapungkur Abah ge diajar jiga kieu Abah oge. Tuh, kan pun sabelah deui.
cara ngadamel wayang ti Abah teh sanes waktos disambung deui. Tong hilap channel Abah, di like, subscribe, and share. Tong hilap komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.